Sampurasun Baraya. Saya bersama Dadang Sarkum. Jos. bahwa hari ini akan ada acara pembuktian benda pusaka di daerah Cihangsir. Pusaka itu berbentuk senjata zaman Belanda. Oh, senjata zaman Belanda. Katanya di sini ada pemirsa. Yuk, supaya saya penasaran, ikuti. Kita mulai. Oke. Iya. Berdoa masing-masing. Katanya, euy. Di daerah sini, saudara. Pas. Di sini, oi. Di sini. Di sini, oi. Dia bau euy sama. Kasabaran. Ini sudah bau. Wah, Itu dihajar tuh, oi. Nu balik gitu euy, serius euy. bau. Di sini mah. Di Awas. mana, Dang? Tapi Di sini, oi. tapi aing sok sieun anu geus euy ngaduk-waduk aing euy. Aing gitu. mah. Hah? Iya mah di sini. Udah gitu. Awak anak ge, oi. Suwer, Dang. Nyebret, ieu mah nyebret tah seperti ieu tah tuh nyebret. Ieu mah. Nah, cing ku aing urang kaca katuh Tah, itu ieu teh. tah, euy. Pasaran sudah. Ya. Bawa iya pada pusaka Hati-hati, ieu euy. sekarang di Batu Ali. Hati-hati. Mana pusaka? Mana buka besok. Aing. Geus ngawaduk deui wae. Deui wae. Serius. Serius mana? Sadang mah. Ciki beton anjir eta mah. Kebetulan namanya hell. Weh, bener Jos. Bener euy. Cicing mah. Ieu mah milik aing. Eh, Aing ieu mah tuh milik aing. Milik aing atuh. Pan aing anu ngagalina ge ku cicing. Aing neangna anu Bagi-bagi, ieu teh anu baru. Oh, cicing heula kela urang kali ku aing. Pokokna mah dijual. Sampai 1 M sia euy, jual mah euy. Bagi-bagi. Bagi-bagi, heuh. Tapi aing mah gede nanya. Heeh. Sok lah gaduh. Bagi pokoknya mah. Sing ngempong. Tah, tah. Naon kok Kurang heula ieu. Oh, Eta. yuk. Tuh waduk anjir cai eta mah waduk. Cing eta wah eta nya posakan. Cing aing oge.